Oke guys, jangan lupa like, comment, dan Amjak dah doang teh jelema kamari. Waka aing ngebentak-bentak nyebut di sama motor segala naon. Atuh kumaha aing padahal mah. Nyen aing emosi bae. Ngakuna si orang kebon dah budak. Teh jelema ngaku orang kebon segala naon. Terus jelema edan gitu pakai baju era robek. Orang kepangi di mana bae keuna ku aing babak teh jelema teh. Seot aing ngamari. Jadah jasa. Teu nyaho meureun aing preman kampung. Preman aing di dia ya bangsat dong ke jelema macam kaing. Bang Panjul, ya lu si Uwes enggak? Si Uwes bae nu teangan. Mau poe apa ka si Uwes? Tuh cuma nanya doang. Oh lah itu nanyakeun si Uwes bae nyaho ka mana boy eta budak. Geus lah lu ngomong dengan si Uwes. Nah, dengan si Uwes bae. Ai si Uwes. Eta Eva biasa kan narik nih sadaek. Atuh eta kolot-kolot raga sagala ieu lebay. Kalau bae kunaon atuh narik rek lalaunan. Geus lah meni lebay hayu. Ih, ka mana? Dengan si Uwes bae ih. Kemarin si Eva juga si Aing, dia juga si Panjul nih. Gua nanyakeun Aing. Kejelas ke mah wewe. Ih, hayang kumaha buat? Kemana ya si Eva kun tangan hese. Ih. Cek budak nanyakeun Aing tangan hese tapi kemana gua? Ih, hese nangis si Eva. Tuh amat. Hei. Nangis ya. Alamun bae. Ada perserangan deh. Si Eva yuk cek kepanggil. Gua nanyakeun Aing. Pira aku si Eva nanyakeun sia. Hajar petir sia. Eka sia. Tumben sia biasa jeung si Eka. Oh iya, serangan baik. Kak, nyaho teh sih? Kamari teh udah ngerjain nyaho. Ngerjain sama? Ngerjain tukang kebon. Anu ka jelema gelo teh ya. Geus lah, teh puput ka mana? Ih, dengekeun hulan ge lamun ngomong kan nanyakeun teh puput bae. Geus sebut ka panggih. Barep poe teh ka panggih. Teh nyaho? Ih, teh Ida kamari jeung teh puput si hideung ngerjain tukang kebon. Kan teh Ida ngerjain nyana, maling tukang kebon becir. Teh Ida udah kunaon si puput jeung si hideung ka mana bawa. Dina teh puput ka mana? Kan teh panggih, justru teh Ida nanyakeun si puput teh ka mana jeung si hideung. Gue dikeun ka panggih. Lah, kok gitu sih si Putri ka mana nya? Coba tuh kan teh Ida diuk. Tah diuk. Kemana sih pas sabar naon sih? Ayo, sabar wes hayu. Teman. Ih, sama lu si Eva ieu narik bae. Bang, ini dong, Pak. Di nyaho teh manggi ja, tah si Eva ge neangan si hideung. Dek naon sih nanyakeun si hideung bae? Biasa bae jawabna. Biasa bahayu lah bang pajurang nang. Jelas. Jelas. Si biasa gonjong si Eka, kamang si Eka. Nyaho ge kemana gua? Tenyong-nyong tisu. Buan baik ya. Gue kasih Ida membawa si Eva. Si Eva tah diantar dengan si hideung cenah ge. Oh, Bang aing nyelu si hideung teh. Di kunyang. Tuh tanya lo tangari bolong kia gini namanya ayah kapanggil jelma pas gitu. Tumben dengannya na bae. Nyaho tah si Eva ngagugusur aing bae tadi tah mantuan dengan si hideung. Geus lo babang aing teh nyelemang geus hayu. Lanjut. Jelma kos gitu di teangan. Pakai naonnya eta si kunyang. Beriga ini mah. Papa gitu nyari keong racun. Kak, kurang tangan ke mana si Putri? Yuk. Ai. Kemana? Biasa nget keluyuran para rubuh manggis Eva nyen bete. Naon emang siapa? Naon yang si kunyang hidung gitu ya. Oi, ini bebeakan gitu biasa be. Sana terkesal coba bayangkan. Ayo gitu cara namanya nenek. Main emang kita Putri tuh. Hah? Kita Putri. Kemudian si Putri tuh nyuruh. Kedengeran namun gitu cara nikung. Berarti ai kasih apa perasaan? Di kamari bae ge pan aya. Pan ke kamari basa ribut teh ya. Tengus om. Yuk, jangan si Putri yuk.
Tinggal apa tinggal. Bunga ayo bareng. Ayo. Males aing mesti kapan siapa. Ayo. Tak, si hidung tak, yang si putri tak. Maksud siya naon ta? Cocok lah. Lagi naon tak, nyana narik, nang ngajakan dengan sia, narik aing bae. Eta naon dua anjing si Putri. Heh, biasa be pa menekan nyawat gitu. Si Uas nanya kan sia di tadi. Aing disebut ulah naon. Teman-teman. Teman-teman sia, tak aing tadi tertarik. Sia duaan bae di dia. Pan aing mah duanya dengan si Eva. Pernah yang sarua, duaan saya pakai dengan sia. Aja sia kumaha. Tunggu kok sih yang sediak, mah sarua bae. Nggak lah, mas aing hangjuk lah. Manik itu teh kasih hidung. Tuh si Putri, ayo. Bang sepakan dia sepak be. Embe mama dicancang. Percuma tuh. Hidung Putri, kamar sih, di udah gudang tukang kebon teh ya. Sia lompat misah. Sahanu misah aing mah pupulin tiran nya hok Gas aing nanya berarti sih ya. Masalah nak kamari gara-gara sih. Di Darius nya yang kamari. Nah, iya. Ayo geus kabur lah, sieun. Ayo kabehan kabur. Ayo maedan. Heh. Action. Kemana ya kasih pokoknya tangan hese. Ih. Cek budak nanyakeun aing jangan hese tapi mana gua cing pusing aing capek lah ngayangan mana. Oi. Anjing. Kencang. Action. Bang, Action. Ulah kitu-kitu teuing kasih hidung. Action. Hidung. Action. Terus apa yuk? Tuh si Putri. Nah, Ini satu lah. Ih, terus beda aing kan baik. Enggak ya? Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow TikTok Putri Ikut. Karmawati. 1180 sama IG-nya Rido 79.